biasa para kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Saur Karuhun. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-36. Yang sami-sami ngabandungan harita teh nyaeta Aki Kalajaya tilem kitu para wargi tilem leungit cenah kitu. Buka ka mana ieu para wargi angkatna tilem malah cenah numutkeun ujang ieu carios nu katingal ku Mang Menon jeung ku sagara ngajantenkeun macan tutul. Janten macan tutul para wargi sadaya tilem nate ngajantenkeun macan tutul tos kitu teh we beureun para wargi. Atuh barang aya soratan katinggalan nyebutkeun cenah mun hayang panggih bakal panggih ngaliwat macan tutul ya para wargi tos kitu janten dianggap janten macan tutul. Buka teh teuing nya henteu nama para wargi sadaya kitu teh. Mangga tuh para wargi sadaya urang teraskeun carios nyambung judulna nyaeta Saur Karuhun. Mung Aki Kalajaya janten maung lodaya tetapi maung tutul macan tutul para mitranya macan tutul janten maung lodaya gitu nya janten maung lodaya para wargi sadaya duka teh teuing nya henteu nama. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya carios nyambung judulna nyaeta Saur Karuhun. Sagara ngabohong bari ngareret ka Mang Menon anu keur nginum taksiran ngalungitkeun rasa kariwas tadi teu kungsi ngobrol naon-naon sagara tuluy ngampih ka kamarna kalawan cucu-cucu disalin ku samping sarung. Ari pakaian Aki Kalajaya harita disimpen ku Mang Menon hanapeun samak nu keur dikenengan ku manehna. Reup Mang Menon sare kitu deui sagara sabab teu kuat ku tumbuh. Isukna kira-kira wanci haneut moyang Mang Menon ngadon ngalange dina golodom. Kituna teh sija anu jara rauh paninengan. Paroman alum beda isasari sedeng hate masih keneh inget kebeg tina kejadian peuting tadi waktu jarah ka makam Mbah Raksabumi. Nu jadi gegebegan mah ku perkara Aki Kalajaya tilem tur jadi maung kajajaden. Heuleut sawatara menit torojo nyi sarikaya norojo sarta nanya bari ngangais budak tas di mandian. Ari sagara keur meresan pakaian kalawan diasup-asupkeun kana koper seng anu Aki Kalajaya. Sedang sarikaya teu nyahoeun sagara salakina keur meresan pakaian. Disangka mah masih keneh ditampian nyisih sarung. Ini aya ku anteng eta si emang ngalamun teh. Mikiran naon atuh emang? Nah mikiran mah arsiah sieun teu kajodokeun. Cek nyi sarikaya ngabanyolan bari gek diuk dina babalean. Aya paribasa cenah para mitra lamun anu keur ngalamun gitu nih. Aya paribasana teh ulah sok ngabotol limun cenah. Engke ge beanan teh sakideung deui bulan puasa kitu. Ade ulah sok ngabotol limun sakideung deui bulan puasa. Ulah sok loba ngalamun kage moal usaha cenah kitu. Maksud jeung tujuan sakideung deui bulan puasa teh para wargi ka bahan penyepaneun keur urang sadayana. Atuh mugi-mugi dina ngoning datangna bulan puasa urang sadayana dipaparin kakiatan atuh kudu maha kawasa sangkan tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa numutkeun aturan-aturan nu parantos aya. Atuh para wargi sadaya mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna nyaeta Saur Karuhun. Ieu menjelang heula tin tadi ulah sok bunga botol limun sakideung deui bulan puasa ulah sok loba ngalamun engke ge moal kusaha. Mangga tuh para wargi urang teraskeun hanca dongeng. Atuh harita para wargi sadaya nyi sarikaya ngabanyolan bari gek diuk dina babalean. Ori nyai saha nu mikiran mah arsiah da Mang Maleh teu mikiran naon-naon nyai puguge teh Mang Menon bari ungah. Eta we dumeng katingali ku abdi siga keur ngalamun meuni anteng naker. Aya nyamang ari si Aki nah geuning cacan balik keneh sakieu geus beurang. Moal tutuluyan mah ngabumbangna kitu kanu jauh. Nyi sarikaya nanyakeun Aki Kalajaya barang rek pok pisan ngajawab kaburu sagara norojo ti jero kalawananya. Saha nu tutuluyan ngabumbang kanu jauh teh nyai? Mun Aki wiretos sakieu siangna teh acan mulih wae. Tema Nyi sarikaya gek sagara diuk ngareneng. Ari Mang Menon baluar balieur siga nu pura-pura nu teu merhatikeun kana pertanyaan Nyi sarikaya ongkohan sagara kaburu norojo. Mangcing ka abah ka dieu heula kitu sakedap asa ngabdi. Ceuk sagara nyebut Aki teh maksudna maka Basukri dumeh Akina. Teu hararese para mitra sadaya. Atuh Mang Menon ka jero kalawan ngageroan Basukri nu keur siduru.
Kaditu Sursagus aya naon yang menon Basukri bari ngalieu rupina mah ya priyogi we penginten tema Mang Menon terus kahareup dituturkeun ku Basukri aya naon ujang cobi calik heula ka ki abdi bade aya pisan ngeumeung ceuk sagara atuh kalacat Basukri unggah kana babalean kalawan sagara pok nyarita kieu aki oge nyai langkung ti payun abdina dihapunten ka aki atuh khususna mah ka Nyisari kalayan nyai muga ulah boga sangkaan atawa timburu nu lain-lain ka diri akang oge peuting waktu akang balik tas ngabumbang jeung Mang Menon ku nyai ditanyakeun perkara Aki Jaya ceuk akang teh disebutkeun aki mah di ditu keneh padahal akang nyarita teh ngabohong sangka nyai ulah hartina mah sangka nyai ulah kaget atau ulah reuas upi kitu aya naon ka salira aki teh Kang Nyisari kaya si Janu Leubas taina ku akang rek dijelaskeun ngan sakali deui muga nyai ulah boga sangkaan atawa tibur boreng boh ka diri akang pon kitu deui ka Mang Menon paingan eta Aki Jaya poe kamari katinggalna asa beda pisan ka tukang-tukang katinggalina teh make pakaian bareresih turu make iket sagala ceuk nyai mah da cenah majar teh si Aki rek sasabaan jauh atuh saja batik itu Aki make nyebutkeun geus 11 tahun boga pakaian pangwaris di almarhum guruna kakara dipake ayeuna nya peuting tadi waktu Aki ngadua bari ning hareupan kuburan Mbah Raksa Bumi atuh akang jeung Mang Menon tukanginana kira-kira setengah jam lilana ti sabada Aki Jaya cumarita ujung-ujung rieg lemah karasa ngarieng siga aya lini jeung sadan leumpang gublag-geblig ngan teu katingali jirimna geus kitu mong aya nu nyarita sora lalaki geus kolot ari popna teh nganuhungkeun ku kadatangan Aki Jaya malah make nyebutkeun anjeun mah memang jelema jujur tala jalir janji tala sulaya udar tina tali gadang tara lancalin ciluncak mulang ayeuna geus waktuna anjeun mulang wayahna da geus waktuna oge di mana anjeun geus ganti wujud ulah rek ngaganggu ka seueuh putu kaula malah kudu bisa ngapingajaring Delila jep jempe rieg lemah karasa ngarieng deui menang 3 kali di barungku meleberna seungit ke kembang malati meni asa angin-anginan nya atuh ari tas aya nu nyarita kitu ari les Aki Jaya eueuh kalayan teu kanyahoan ka mana cigna cacakan kasing hareupan ku akang jeung ku Mang Menon atuh puguh we akang teh reuwas jeung kaget malah Mang Menon mah siga nu haharewosan nanyakeun perkara Aki Jaya ceuk akang teh duka teuing da kuring mah teu nyaho ka mana cigna duka heuleut sabara menit datang sora nu cumarita meninga galindeng hari sora nama sora Aki Jaya pokna teh menta dihampura bisi Aki aya kasalahan nu dihaja atawa teu dihaja oge pangbejakeun ka si nyai Aki minta dihampura kalawan sing sobar ku Aki ditinggalkeun salalawasna bisi hidup hayang ningali heula Aki mah seug Aki rek nemongan tapi omat ulah reuas-reuas ulah sieun-sieun da Aki ge moal naon-naon malah lamun hidup aya kararepet janari tengah peuting gero we Aki geus kitu ujug-ujug langeor ti gigireun Mang Menon aya saeueut maung meni coreleng jeung kumpai buntut ge kuat ngagangsar kana taneuh ati akang teh ngalenyap lain bobohongan atuh malah aya pikiran rek lumpat ngan suku karasa hese rek nangtung teh gaur-gaur maung disada ngagaur sorana handaruan ceneng luncat kana siraheun akang atuh Mang Menon kuat kapidara taksiran balua samaruk rek ngarekem tah kitu nyai perkara Aki Jaya eueuhna teh nu disebut tilem teh jadi maung cek sagara nyaritakeun perkara Aki kala Jaya tilem turu jadi maung atuh puguh Nyisari kaya ngarayu kitu deui Basukri ya Allah Gusti nu Maha Agung Aki nah ari akibat ngantunkeun abdi Nyisari kaya tuluy ceurik keras ku perkara Aki kala Jaya nu nikahnya sakitu 11 tahun ka manehna teh eueuh memang sawatara jongjongan masa urang ge eueuh nu ngaromong meni jemplin lirgang katincak sedeng Nyisari kaya ceurikna bangun ka nyerian nya teu rek dipake sedih atawa ceurik kumaha sasat Aki kala Jaya sakitu nyaheunana ka Nyisari kaya saleuheungkeun ditinggal maot katingali layona atawa bisa mula salah heula da ieu maka sebut tilem leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tur ganti wujud jadi maung geus nyanyi tong dipake ceurik balilihan tong dipake sedih atawa nalangsa pokona mah tong dipake hanyakal mana kitu ge geus tepi kana patokan Aki kudu kitu
sabab sakabeh jalma teu lalaki teu awewe teu ngora teu kolot pada ngabogaan patokan hirup, pada ngabogaan patokan puguh lamun rek dipake kasedih teh mah tong boroning nyai sasatu dipikanya sakitu tahun ku Aki Jaya. Dalah akang oge nu teu kahesian ngarasa sedih tur asa jauh tina ukuran anggang tina gamaran. Aki Jaya baris kitu jadina. Atuh saja batik itu Aki Jaya aya amanat ka akang. Cenah di mana Aki geus eueuh omat kudu parinah ti dieu. Duka naon maksudna? Duka bakal aya naon urang sararea kudu ninggalkeun ieu tempat. Nu matak yu ayeuna malah urang pindah ti dieu. Kalayan sementara urang milu nyiruru keula di Maarsiah, satungtung urang can boga tempat sorangan, cek Sagara. Nu satuluina ngajak pindah ti eta tempat sabab ingetkan amanat ti Aki Kalajaya. Jangan aya amanatna kedah ngalih, Kang? Tanya Nyi Sarikaya bari nyusutan Cipanon, kutungtung kabaya. Nya amanatna Aki Jaya teh kitu, malah omat-omatan kudu ari di ti dieu, tema Sagara. Pok Basukri kakara cumarita. Ari ieu imah teh kumaha atuh Ujang? Basukri teu. Wios Aki, sawios moal hade kedah dikakat kalayan dialihkeun mah kumaha ngakutanana. Upami caket onaman mah dicanakan, bade dicanakan atuh diadegkeun jaleran da tigaduh lahan. Diical ka saha ka micana sareng moal aya nu ngagaleuh di tempat sakieu hara-haraeunana. Manasinakeun caket ka pilemuran. Yu nyai mumpung isu keneh ke bisi kaburu panas teuing karunya ka si Euis. Ngan emang wayahna pangmawakeun paparabotan abdi rek mangul kasur jeung angel. Da pakaian geus dientepan kana koper seng. Ceuk Sagara para wargi sadaya kalawan teu hararese. Mang Menon harita meresan parabot dapur di wadahan kerat Tolombong. Ari Sagara ngagulungkeun kasur jeung anggelna opat siki kalawan di bulan kusama. Para wargi kaum dangu sanggeus beres atuh jerut tarurun anu maksudna rek ngadonyi ruru keula di Maarsiah. Hari Nyi Sarikaya sajutna turun kaburuan teh mungguh cimata mah teu kenat-kenat rag-ragan sabab kasedih can bisa leungit sasat ditinggalkeun guru mikanya nu teu karna ngagugulung heula layona. Da ieu mah lain maot tapi tilem alias ngaleungit. Acan ge sababaraha jauh anu kira-kira 15 meter. Ujug-ujug borobot kubrag imah ditinggal Aki Kalajaya rugrug ku maneh. Cacakan imah waweg keneh bari eueuh angin eueuh naon. Tapi nah bisa rugrug ku sorangan. Puguh we sarerea pada reuas malah tinggal ieu ku ngadengena imah rugrug. Hari Nyi Sarikaya pokna bari neuteub kana imah nu geus namru. Aki, hapunten samudaya kalepatan abdi lahir tumekaning batin. Mugi-mugi Aki anu teu ayana teh di alam dunya kagungan tempat anu sampurna. Itu cerita Nyi Sarikaya terus kebat arini. Arini Sarikaya lempang nati hareup bari ngais budak dituturkeun ku Basukri ngerek hayam jang kejajangkar. Sagara mangul kasur dituturkeun ku Mang Menon bari nanggung paparabotan jeung segon satolombong. Teu kungsi sajam geus tepi kanu dituju kalacat Nyi Sarikaya unggah ka tepas. Dituturkeun ku Sagara bari ngecagkeun gulungan kasur. Pok Nyi Sarikaya uruk salam. Assalamualaikum. Kabeneran Ibu Arsiah nyampak aya di dapur keur nyangu kalawan pok para mitra nemalan bari gancang ka jero. Waalaikumsalam. Pokna keletrek ngelan selot panto sarta berai dibuka. Eueuh eta si jimat incu eni ka dieu geuning. Paingan panon eni anu kenca ku kurunyudan wae nya teu bakal datang incu. Kumaha Nyai Ujang calalager eta geuning jeung abahna sagala. Pokna mun dibangun bunga kadatangan ku Nyi Sarikaya. Pangestu Nyai samulina kumaha damang? Temal Basukri bari sasalaman. Alhamdulillah dina waktos imah abahna Nyai mangga caralik. Temal Bu Arsiah gek sarerea dari upina kursi kalawan Bu Arsiah pokna deui bari ngareret kana koper seng. Geuning eta Jang Menon meuni rarebo kitu mawa paparabotan sagala geuning Nyai. Atuh sanajan bari kakaragek oge Sagara gancang nemalan. Manawi kieu mah langkung ti payun mugi ulah kirang-kirang ngahapunten ka abdi sareng kapun bojo. Wireh tumorojog tanpa laratan bari angkaribun nu hartosna teu masihan iber ti anggalna. Abdi teh maksana bade ngadon ngarerepot ka emak muhun maksana bade ngiring nyiruruk we heula samentawis 2-3 dinten mah. Satungtung abdi teh can gaduh panganjerkan.
Nanging kitu ge manawi emak ningali ridho manah kalayan teu kaabotan diheurinan ku sadayana, ceuk Sagara. Ih, Ujang, kangge emak mah ieu atoh nu aya. Ujang rek aya di darieu anu tangtu emak ngerasa regreg. Tur moal cuang cieung teuing malah di kamar ieu ge. Kasih Nyai geus dicaritakeun ka hayang mah. Di dieu beri ngumpulung ayeuna aya maksud kitu bae teh teuing kumaha moal burung ditarimakeun. Tong boro ukur 2-3 peuting dalah sek saterusna ge. Ngan eta ari aki di ditu jeung saha atuh? Bu Arsiah ridhoeun kalawan bangun nu atoheun. Manawi pamidi emut ku salancar masa tebih tina sangkian, asa agang tina gamaran perkawis aki teh teu aya, mak. Teu aya. Teu aya kumaha teh Ujang? Nah ngantunkeun. Bu Arsiah netep seukit. Harita teh para wargi kana beungeut Sagara siga nu semu kaget teu hararese. Barabat we para mitra. Atuh ku Sagara didadarkeun panjang lebar samalah ti awal. Aki kalajaya disalin ku pakaian oge dicaritakeun nepi ka tutasna ngaleungit jadi maung. Puguh Bu Arsiah ngajenghok kalawan pokna. Ya Allah Gusti, nu Maha Agung, kutan kitu si aki teh. Atuh lamun kitu mah si aki teh ngagem ilmu anu kitu meureun Ujang. Rupina mah kana kitu mah mun satosna abdi teu aya naon teh aki teu aya janten urang leuweung. Anjeunna amanat ka abdi saurna teh pomah dina poe isuk kudu parinah ulah aya di dinya. Nah tulis sadayana tos lalungsur kalayan tos rada tebih. Ujug-ujug gebru bumi aki rugrug nyalira. Nya tumari kitu abdi ge isin-isin maksakeun ka dieu bade ngiri ngarereb. Nya cek mage pek wae. Komo kitu aya amanat si aki bari imahna rugrug. Najan eueuh amanatna ge di Arab-Arab ku emak pe ka ditu eusian kamarna itu ku si Ujang jeung si Nyai. Atuh nu hiji deui itu deukeut dapurkeun abahna Nyai jeung Mang Menon. Dan wayahna kamarna kalalotor kudu dibersihan heula. Jeung eueuh kasuran deui da amnon teh. Aya ge geus lepet deui. Rios atuh mada. Itu ngabandun kasur mah mung kangge abah sareng Mang Menon mah nu teu aya teh. Lah Mang mah teu kudu di kasuran ya geus tuduh mah. Gohar atuh jang berjoget lah. Pokona asa bisa peureume nya abahna Nyai. Cek Mang Menon bari seuri. Hatur nuhun atuh mak kalayan ditampi kaweningan ti emak. Sawangsulna Ujang jong ka ditu Nyai babersih heula. Bersihan heula kamarna. Moe tetah keun tadiekeun si eusna. Urang sarekeun di kamar emak. Cek Bu Arsiah nyamat budak tuluy disarekeun di kamarna. Ari Nyi Sarikaya jeung Sagara meresihan kamar kalawan jandelana dibuka. Atuh Mang Menon meresan kamar nu tukang. Sanggeus beres tuluy di kasuran kitu di paparabotan jeung segon satolombong dikadapurkeun ku Mang Menon. Nyaan para wargi. Bu Arsiah nyaah ka Nyi Sarikaya jeung ka budak. Meuni teu nilam-nilam sabalah budak teh. Budak ka budak mah nyaahna teh meuni alah batan ka incu sorangan. Nya geus kitu mah Nyi Sarikaya jeung Sagara, Bah Sukri jeung Mang Menon terus tetep ngahiji jeung Bu Arsiah. Aya tatangga nu rek nyewakeun imah, deuh teu diidinan ku Bu Arsiah majah teh, ieu ge lain imah batur kalawan kudu dianggap imah sorangan. Ku dasar aya kahadean jeung ka Nyaah Bu Arsiah atuh Sagara ge nemongkeun kahadean, make daek tur getol ngurus pakaya Bu Arsiah. Atuh Nyi Sarikaya ngurus imah jeung barang gawe nu sejen pagawean awewe. Lamun kitu teh mami hapekeun diri temahna keur Bu Arsiah teu ripuh teuing. Ari aya nu mantu-mantu mah boh ngurus imah boh ngurus pakaya. Samalah sakalieun Bu Arsiah rek ngumah wadah oge dicarek ku Nyi Sarikaya. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para wargi kaum dangu, waktu tuluy nyerelek bari teu karasa ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, atuh ti bulan ka bulan caturkeun Nyi Sarikaya jeung Sagara katut Bah Sukri. Kitu deui Mang Menon cicing di imah Bu Arsiah geus 3 taun leuwih. Atuh anakna Sagara anu katelah euy Santiwangi ku ayeuna geus nincak umur 4 taun kurang. Bari katingalina meuni siga beuki lucu tur anteng. Lamun ulin ngeletek di pipir anyang-anyangan ari katamah-tamah ku Bu Arsiah sok dipangmeulikeun cocoan. Awak euy Santiwangi meuni bohono jeung bersih bodas.
Buk panjang rada galing muntang atuh tatangga Bu Arsiah pada resepkeun naker. Ka euy Santiwangi meni jol ieu pada hayang mangku, hayang mawa ulin lucuna teh lamun nyarita meni celemeng meni amis budi. Ka Bu Arsiah nyebut tagenini, keur Bu Arsiah nyaah lainna ka euy Santiwangi atawa ka Nyi Sarikaya jeung ka sagara bae, dalah ka Abah Sukri jeung Mang Menon ge sarua nyaahna. Ari ka Abah Sukri nyaah dumeh geus kolotur dianggap besan. Ari ka Mang Menon dumeh getol ngurus pakaya. Ku dasar kitu lila-lila antara Bu Arsiah jeung Mang Menon make jorojo hayang tepung laki rabi nepi ka prukna kawin para mitra. Ongkohan setengah dihatean ku Nyi Sarikaya, samalah ipekahna ge dibere ku Nyi Sarikaya. Tadi nama Mang Menon nolak majah teh era henteu boga sapakasaban. Sedang boga pamajikan teh kudu dibayuan. Tapi ari geus pruk mah ka era teh kontan leungit kaganti ku kabunga. Sabab boga pikeun paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan. Ongkohan Marsiah lengoh Ki Menon lengoh atuh para mitra katamah duanana teu baroga anak pisan. Estu pada hirup nu ngeulis. Hirup sabelah teu boga baraya pisan. Dina hiji poe apareng Marsiah jeung Mang Menon nu waktu ieu geus jadi salaki jeung pamajikan arinit ka kebon aya leun cau saturuy jeung rek ngalasampeu. Ari sagara keur mopokan galeng jeung tatangana tiluan Nyi Sarikaya pareng keur katampian. Nu aya di imah lintang ti Bah Sukri, tapi ai Bah Sukri mah keur ngomean kurung hayam di pipir harita teh. Sedeng euy Santiwangi keur dadagangan deukeut kandang domba. Ku Bah Sukri teu ditempo-tempo da sangkaan mah budak teh dibawa ku Nyi Sarikaya indungna katampian. Rumatak Bah Sukri jongjon barang gawe ngomean kurung hayam di pipir. Waktu euy Santiwangi keur jongjon dadagangan, di belah wetan sisi kebon aya saurang lalaki tengah tuwuh gawena ngawaskeun ka euy Santiwangi. Sakapeung para mitra serenge seuri siga nu resepeun ka euy Santiwangi. Kabeneran Nyi Santiwangi ngalieu. Atuh eta lalaki tengah tubuh anu nyerangkeun teh para mitra ngagupayan. Tapi euy Santiwangi gogodeng teu daek nyampeurkeun. Geus kitu kusiwa eta lalaki tengah tubuh teh ngodok pesa ka meja, tuluy nemong-nemong permen. Ku dasar kitu euy Santiwangi make seuri dareg-deg nyampeurkeun taksiran ditemongan permen mah kabita. Pok eta lalaki nu nemongkeun permen teh nanya, palai permen uju geulis pokna. Euy Santiwangi ungeuk bari leungeun rangah rek nampanan gancang dipangmesekeun geus kitu dibikeun kalawan. Ku euy Santiwangi di dahar sanggeus beak pok eta lalaki nu mere permen teh nanya, palai deui geulis uju. Batuh Nyi Santiwangi para mitra sadaya ungeuk da nyarita mah teu bentes. Ya urang meser di warung jeung bapa yuk, urang meser permen anu raos da seueurna 3. Ceuk eta lalaki ngolo bari nungtun euy Santiwangi. Dina reumpangna bangun rurusuhan bari culang cileung si horeng si mana horeng eta lalaki teh culik. Sanggeus rada jauh ti imah Bu Arsiah regenyeng euy Santiwangi dipangku tuluy dibawa setengah lulumpatan. Atuh euy Santiwangi harita siga nu beda rasa manehna jejeritan. Harita euy Santiwangi dipekem gep ngegel kana leungeun eta lalaki ngagurubung kira-kira 200 meter ti imah Bu Arsiah. Anu nyulik euy Santiwangi pamprok jeung saurang awewe nu tas ngaramet malah awewe nanya bari ngaraneg, kunaon murang kali teh meni jeritan kitu ujang? Lah biasa ogo ibu, namanya mudag biangna hoyong ngiring ka warung teh. Tema culik siga nu heueuh. Oh panginten atuh palai ngiring ka ibu nama, cek eta awewe. Percayaeun bari tuluy ngaleos. Duka geus tepi ka mana euy Santiwangi dibawana ku culik. Caturkeun Nyi Sarikaya kakara balik tas gegeroh di tampian. Kala cat unggah ka dapur nyimpen wadah meunang ngumahan. Teu lila turun deui rek moekeun samping meunang nyeuseuk. Sanggeus moekeun samping ret ka palebah kanang domba. Katingali cocoan euy Santiwangi pabalatak harita teh. Sedeng euy Santiwangi namah eueuh, gero Nyi Sarikaya ngagero bari culang cilik. Euis, ka mana budak teh cenah? Euis, da puguh budak aya nu mawa masih gegerewekan ge moal nemalan. Sirilik Nyi Sarikaya kapipir ceuk pikirna bisa aya di pipir jeung akina. Barang kapipir bapok nanyakeun ka Bah Sukri anu masih keneh ngadeluk ngomean urung. Abah,
Ari si Eis ka mana? Pokna atuh Basukri ngalieu kalawane malan. Karna bet nanyakeun ka Abah da teu ningali si Eis ti tatai ge. Disangka ku Abah mah dibawa ku Nyai ka tampian atuh. Atuh ngabantun si Eis abdi mah Abah jalan di si Eis menuju anteng anyang-anyangan caket kanang doma. Para wargi Nyi Sarikaya timur ruas sirili kaharep bari gura-gero malah nananyakeun katatanganan nu darekeut sugan kaunggahan ku Eis Santiwangi. Tapi jol ieu pada nyebutkeun teu ningali Eis Santiwangi. Leos Nyi Sarikaya ngaleos ka tengah lulumpatan maksud rek nempo ka kebon bisi dibawa ku Ma Arsiah ka kebon. Sanggeus tepi pok nanyakeun, "Ma, aya si Eis ka dieu?" Ih, da eueuh si Eis ka dieu mah lain tadi teh keur anyang-anyangan di ditu. Mun tadi mah waktos abdi ka tampian nuju anyang-anyangan caket kanang doma. Ari nemeh abdi wangsul di tampian nyampak teu aya, mung cocokan we balatak naroskeun ka Abah teu ningal saurna teh. Ai ari si Nyai atuh lain heuk bawa budak teh eta geus ditanyakeun kanu darekeut bisi ulin jeung babaturanana kanu sejen. Parantos mah mung sadayana ge nyebatkeun teu ningal si Eis. Si urang papaikeun jeung mah. Cek Ma Arsiah tuluy balik. Itu Demang Menon balik bari ngebengkot nanggung sampe jeung caunangka. Saturui kabeneran sagara kakara balik tas barang gawe mopok galeng. Harita sagara dibejaan budak eueuh kacida reuwaseunana. Gancang neangan budak samalah Mang Menon ge milu neangan. Ari Ma Arsiah mah jeung Nyi Sarikaya mapayan tatangana nanyakeun budak. Ku waktu sagara nanyakeun kanu boga warung, pareng aya saurang awewe tengah tuwuh keur barang beuli. Atuh awewe anu keur barang beuli teh nyarita, "Istri pamegat murang kali teh ujang." Istri bi kinten 24 tahun anggeuna rorok bodas rambutna panjang galing teh mah sagara. Cik eta awewe. Dademe ibi teh ningali murang kali istri acukna bodas mah nuju di cacana ku saurang pamegat mali ku ibi ditaros bireh murang kalina jejeritan. Ari saurang teh nyana biasa we cenah ogo hoyong ngiring ka biangna ka warung. Atuh ibi teh percanten we teras ngaleos. Ya Allah, wanya sia-sia mawa ujang cek Mang Menon. Dileresan mana tepangna sareng ibi sagara menipias. Didinya caket pepengkolan nu bade jalan ka jalan ageng. Tema eta awewe atuh ceuk kinu boga warung pokna teh. Palang siang culik ujang cing atuh takolan kokolna yeuh. Gancang takolan. Boga warung nitah nakolan kohkol ka saurang lalaki nu keur ngadon ngopi. Teu hararese para mitra kohkol nu ngagantung di gireun warung teh ditihdirkeun kalawan ti ditu ti dieu kohkol meuni ratong. Menina masorana para mitra ngarahkeun aya bahaya atawa ributan. Ieu para mitra alat komunikasi hebat pisan ye. Teu kedah nganggo ieu nanti hubungan. Langsung ku koko breng we langsung. Aya ieu cenah aya masalah nu kedah direngsekeun. Ari kodena ada kohol ge para mitra aya kodena mun aya nu maot teh tapi aya nu ngantunkeun kitu nya para wargi sadaya aya kahuruan aya naon kodena benten-benten ciri sabumi cara sadesa. Aya ciri sabumi cara sadesa masing-masing cenah para wargi. Para mitra akhirna dugi ka waktosna para mitra dongeng ieu seep atarapi tamat. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun para mitra, admin sareng kru sadaya ti Mang Jaya Official ngahaturkeun nuhun. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Dina Mang dongengkeun ieu dongeng pon kitu deui watatang nyebatkeun bilih nu kasabit nami kasebat tempat cenah kasini lakuning perlampahan hapunten ieu mah para mitra teu aya maksudnya atuh cenah para mitra ngagambarkeun kalakuan anu aya di urang namun ieu mah mung sakadar para mitra sadaya dongeng. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngahapunten atuh ka wargi-wargi Mang Jaya anu ayeuna Mang Jaya bade mungkas ieu dongeng atuh ngaturkeun sakali deui wilujeng ngadangkeun dongeng sanesna insyaallah kayaknya para mitra sabada atuh tong tamat anu ieu ayeuna Mang Jaya bade pamitan sareng admin sareng kru ka wargi-wargi nu mika cinta acara Mang Jaya Official atuh nyangakeun bae hatur nuhun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Saur Karuhun karangan Watatang dina bagian ke-72. Para wargi kaum dangu nu boga warung harita nitah nakolan kokol. Atuh teu loba catur para mitra, asa urang lalaki nu keur ngadon ngopi, manehna nakolan kokol teu hara rese. Nu ngagantung kokol teh gigireunana ditih-tihrekeun kalawan di ditu di dieu kokol meuni rantong di sarada nangarakeun aya bahaya atawa kaributan. Masyarakat ieu ngalemur ku lalaki awewe ting torojo nyalampurkeun kalawan nanyakeun. Sanggeus dibejakeun ku nu boga warung, yen cenah aya anu kalengitan budak tur disebutkeun umur sakitu taun jeung papakeanana rupana, atuh para mitra nu daratang tuluy ari ini maksudna marek nyusul anu mawa budak kalawan kabeh pada boga sangkaan ka culik. Da memangnya eta ge culik ngandu ka teuing urang mana jeung saha jelemana. Pang, kewayana urang daguan heula di dieu mang, abdi bade ka imah heula. Nya ajung atuh, ulah lila jang. Cek teh Mang Menon ka Karatu sagara, gagancangan balik ka imah pareng Nyi Sarikaya datang jeung Bu Arsia. Tas nenyangan budak tapi teu kapanggih malah Nyi Sarikaya rawah riwi. Ari Bu Arsiah meuni pias tina bakat tingku reuwas budak eueuh. Harita sagara teu kungsi cacarita ka Nyi Sarikaya atawa ka Bu Arsiah. Yen mangi beja ti saurang awewe nu keur barang beuli ka warung aya anu mawa budak. Teu dibejakeun sotenan bisi namah-namah reuwas. Bu sagara ka kamar nyokot awi cagak ulung terus init deui. Ditanya getene malah ngaberetak lumpat nyampeurkeun heula Mang Menon anu keur nungguan di warung. Kacaturkeun masyarakat anu milu neangan budak teh tepi ka hiji tempat. Manehna ningalieun aya saurang lalaki keur mamanggul budak jeung jejeritan. Kabeh ting corowok pada nyebutkeun aya culik. Pegat culik anu mau budak euy. Culik. Pegat euy mau budak euy, pegat. Kepung. Kitu pating corowok masyarakat ninga geder kawas nu keur muru bagong. Pareng ti beulah wetan aya 5 urang lalaki nu kakarabara tas macul, atuh 5 anana areureun megat di jajalan nu keur dipake lulumpatan ku culik. Bari nu megat teh ngamangkeun pacul, reng culik ngarandeg kilap ngalik breh tukangeun aya sababaraha urang lalaki geus deukeut. Red ka palebah sawah anu anyaran dipibuatan meningas rek. Temahna culik runut rinat bari tetep memanggul euy Santiwangi nu jejeritan. Pokna nu tas maracul teh meh bareng pada nyarita. Bari ngulang-ulang pacul. Bangsat, serengkeun budak moal sia ha? Pokna ku siwal culik ngaluarkeun peso balati sarta ngomong. Bari nyantongan peso balati kana palebah beuheung euy Santiwangi. Mundur sileing sia mundur. Lamun teu mundur alamat paeh di budak ieu. Sok mundur, montong ngaganggu kana permaksudan batur deuleu. Kitu caritaan eta culik. Lalaki nu 5 nu keur ngulang-ulang pacul unur-unuran kitu deui nu sejen teu wani ngadeuketan sabab manghariwangkeun inggis budak dikaniaya. Heuleut setengah jam sagara jeung Mang Menon ka karatarpi. Anabreh nyawe euy Santiwangi meuni geus semu peura balas jejeritan. Reg sagara ngaraneg bari pokna di barung amekan ngahega. Waduh nyawe si Eis Mang. Aduh. Nyagu si Eis. Tapi kade ulah wani-wani ngaganggu bahaya ieu. Mangkening beuheung si Eis di sandongan peso balati. Duh aing mah. Tuh batur ge ngarogo teu barani nyampeurkeun. Tembal Mang Menon reuwas ningali Eis Santiwangi di santongan peso balati palebah beuheungna. Cing mangka dieu di mana pesona murah gancang kumang buru si bangsatna. Cek sagara bari ngaleos kalawa dodongkoan. Sanggeus deukeut pok sagara ngagero ti pasireun jalan ngan henteu nemongkeun diri. Bangsat sia, naon disantongkeun kana beuheung budak teh ha? Cek sagara bari tetep nyempod kahalangan ku tangka saliara jeung tangka cawu sisi kebon. Gilap culik ngalieu kalawan nemalan bari ngacungkeun peso balati. Leleh ku sia yo. Rumadak montong ngaganggu kana maksud dewe. Hayo sina nyaring ka kabeh bisi budak ieu sapat beuheungna ku aing sia. Temalna
katingali peso diacungkeun teh sagara teu loba nu dipikir deui menit teu beda ti hap-hap luncat di pasireun jalan bari langsung ngababuk leungeun culik ku awi cagak ulung peletak. Aduh, culik ngagoak peso namurag bareng jeung kitu sagara ngarawel berdua budak terus luncat ka sisi. Ari Mang Menon harita luncat deui kalawan teu tata pasini culik dikiti celina satakarna jabet. Koroyong culik ngoloyong semulieur. Keur kitu dipapag ku pereup ngahanca careham jabrod lengak culik ngalengak. Tapi sakitu mah kawilang tahan teu daek rubuh. Atuh Mang Menon tambah nafsu ngabistelkeun gempuran pereup nu cukup rosa notong kana dada. Dayagdag culik ngadayagdag kalawan nyaranog hareupeun sagara nu keur nanangkeun budak atuh sagara pokna bari ngaheumatkeun awit cagak ulung kalawan dibabukeun kana palebah bincurang. Ah, kurang ajar setan sia. Peletak. Aduh, culik ngagoak deui tarik pisan bala terus ngadeper. Teu bisa nangtung-nangtung acan. Mang Menon tuluy nyiksa culik nepi ka irungna boborot ku getih. Ari katamah-tamah sirah culik anu ngadagor kudoran pacul nepi ka teu bisa walakaya. Sirah baloboran ku getih geus kitu mah nu sejen terus nyiksa ngan ku sagara dicarek barang disidik-sidik ku sagara jeung ku Mamenon paramitra nu nyulik budak teh Sujai nu masih keneh panjang umur. Tapi ka kitu-kitu nasi lain Sujai panyana dewek mah teu kadeuleu deui terdodongesna geus karingarana. Orang masih keneh ngalampahkeun kajahatan. Jadi lamun sarupa kitu mah si lain teh yakin geus lain manusia deui Sujai. Cek sagara. Teu sangka baris tepung jeung ngaran Sujai. Nu bari ayeuna nyangga panyiksa nu sakitu rosana tina alatan nyulik euy Santiwangi. Tepi ka akhirna Sujai dina waktu harita nyieun poe panuntungan alias perlaya. Sabab leungeun jeung suku potong dibabuku awi cagak ulung. Ari katamah-tamah digenyer ku Mang Menon. Sajabana ti sirahna didagor kudoran pacul. Geus sidik ngabanusan mah teu loba pasualan deui layon Sujai pada ngagarotong ku genepan tuluy digujubarkeun ka walungan. Atuh sagara jeung Mang Menon gancang balik kitu deui masyarakat nu milu ngepung baralik sewang-sewangan. Sanggeus deukeut ka imah Nyi Sarikaya nu keur nginghak ceurik meuni teu sirikna luncat gancang muru sabab dibejaan ku Bu Arsiah yen euy Santiwangi dibawa deui ku bapana. Harita euy Santiwangi gancang disamat dibawa ungah ka imah bari digalentoran ku Nyi Sarikaya indungna jeung ku Bu Arsiah tina bakating ku bungah-bungahna budak salamet. Atuh tatanganan nu dareukeut awewe lalaki arungah pada milu atoh milu bunga euy Santiwangi salamet. Jol ieu pada nyebutkeun bagja samala awewe nu ngabejakeun ka sagara oge milu ungah bari manehna teu nyangka yen incuna ama Arsiah. Nyai inuman budak teh bisi greuwaseun eta meuni euriheun kitu geuning. Ku Arsiah ngasongkeun gelas dieu si kucayeun teh haneut keneh. Atuh euy Santiwangi di inuman ku Nyi Sarikaya indungna meuni ngalegik bangun anu hanaan. Tatangga Bu Arsiah sanggeus ngalayan mah baralik deui ka imahna sewang-sewangan bari nganuhunkeun ku ayana budak salamet tur kabawa deui ku bapana. Kabungahna Nyi Sarikaya lain dikieuna taksiran lamun geus mah asa meunang nyai tina jero kuburan. Mangkaning meunang hayang pisan boga anak di bubuh budak anu sakitu geulisna. Entong boroning indung bapana pantes rek nyaage cacakan Bu Arsiah. Kasebut lain ninina asli kacida mikanyahna ka euy Santiwangi. Cek paribasana kajeun boga dahareun segede indung leungeun teu boleh diageh-ageh teu boleh dibikeun sigana teh kajeun teu manehna komo lamun boga dahareun nu ngeunah mah didua ditilukeun harita sagara kakara nyarita ditujukeun ka saurang awewe nu manggihan euy Santiwangi nu dibawa ku Sujai nu disebut culik teh. Ibu, sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun kana wartos ti ibu. Dugi kapun anak alhamdulillah tiasa kabantun kalayan salamet. Pami abdi teu tepang sareng ibu mah di warung dacan kantenan kapendak. Ceuk sagara kaeta awewe demi katelah bioyo. Sawangsuna ujang ibege ngiring bingah ku ayana tuang putra salamet. Da muhun tadi mah waktos ibu tepang sareng anu nyanak euis. Disangki mah leres we ramana da saur anjeunna mah majah teh ogoh yong ngiring ka ibuna ka warung nanging ari curiga mah ibu ge aya rada curiga jalar eta jalmi teh nyanak euis teh rada benten dina rinatna ceuk eta awewe katelah bioyo. Abdi ge ngaturkeun nuhun bi da upami teu kawartosan ku ibi mah
yen aya nyanak murang kalih mah bari teka penaku apana duka kumaha kaya diri abdi ulah-ulah abdi luas namahan pati enteng nakabungbulengan kupun anak cek Nyi Sarikaya. Atuh pok mah Arsiah mairan tong boroning nyai kasebut indungna adalah mage kasebut ninina buka teuing kumaha lamun seug siji mah teu kapanggih teh ngan geus kitu we kersaning pitulung Gusti Allah kudu salamet. Telila bioyoh pamitan balik kalawan kumaha Arsiah di bahanan beas 4 letter jeung kicimpring tina bakating ku bunga. Harita sagara jatuh jeung Mang Menon nacan rangkeun yen anu nyulik euy Santiwangi teh Sujai urut musuh baheula sabab sagara can ngalaksanakeun salat lohor nya harita ini heula katampian. Sorena sabada salat asar tur geus pada-padarine kakara sagara cacarita cumarita ongkohana kumaha Arsiah ditanyakeun jalmana nu nyulik euy Santiwangi. Eta jalmana teh urang mana cenah Ujang? Mawi Kang abdi ge teu nyangki baris tepang deui jeung tilas musuh upami musuh teh maka pungkur. Sakitu taun kalangkung abdi kantos patelak sareng jalmi eta malih kaing disanggepkeun tilas guruna Emang jenengan nya teh Sujai. Mun disangki mah tos teh dikieuna jalaran ti kapungkur ge kantos repot ngayeuna almarhum Eyang anu ngarorok pun bojo. Nari ayeuna tepang deui bari bade nyulik si Euis. Abdi teh asa kahudang deui kalayana teu ngemutkeun kana naon-naon barang hanya ngacungkeun peso balati maksud mah ditinggalikeun ku abdi teh dibabuk we leungeunna ku awi cagak teh anjeunna ngagoak kalayan pesona murag tos kitu seueus dirawel ku abdi ari mangtras ngahanca kuwi akhirna korban katami-tami aya nu ngabanting sirahna ku doran pacul engana carios tos korban mah diparalikeun ku genepan kawalungan. Utang si Sujai nu bade nyulik si Euis teh Kang cek Nyi Sarikaya bari mairan cai ente nya Sujai teh mah sagara beuh nya eta manusa teu kapalang jahat disangki ku abdi mah tos teu aya di kieuna we manusa teh gua kang nya kitu teu disangka yen si Jai hirup kene tapi keun bae ayeuna mah geus kojor nyai ngan poma ieu omat pageto mah ngayakeun syukuran saolah-olah nembus kareurewas ku perkara si Euis. Pona kabeneran pageto teh wadalna si Euis apanan poe Senen lain. Insyaallah mah menawi abdi ge tadi tos badanteng sareng apana si Euis mun hoyong syukuran. Tema Nyi Sarikaya. Tuluy mersihan semprong lampu malah tuluy diseungeut lantaran geus magrib. Nincak kana poe Senen 2 poe ti sabada sagara jeung Nyi Sarikaya manggih kareuwas tina perkara budakna anu aya rek nyulik ku ngaran Sujai nu kiwari Sujai geus korban. Bada lohor sagara ngonang tatangan udareukeut tayalian maksud jeung tujuan ngayakeun syukuran bumeh anakna katelah euy Santiwangi salamet bari sakalian ma Arsiah ngayakeun salametan atawa syukuran tina perkara nyawahna dina taun ieu kajadian anu hartina mulus teu kaganggu teuing ku hama. Tilu tempat make meunang 1 ton leuwih biasa nama ukur 4 atau 5 kintal paling antek 7 kintal leuwih 2 blek itu ge basuh. Memang kitu sifat jalma nu ngarti mah boh awewe boh lalaki lamun tas meunang kareurewas bari salamet atawa meunang hasil rezeki mucekil atawa sok ngayakeun syukuran tananing narima kana anugerah atawa rahmat ti Allah Subhanahu wa taala sangkan rezeki eta jadi maslahat lahir batin. Oge tas meunang kareuwas atau meunang kamusibatan ulah nepi ka pinangih deui. Ngaso heula para mitra. Mangga para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Atuh para wargi kaum dangu. Memang kitu kuduna ngayakeun syukuran. Malah lain dina waktuna menang rezeki atau milik gede wae dalah teu kitu ge sawajib da urang mah ngagerakeun puji syukur. Ku ayeuna urang boh lalaki, boh awewe, boh kolot, boh budak dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan ku mantenna. Nya ku jalan urang bener-bener sumujud kanu agung takwa kanu maha kawasa nyatana ka Allah Subhanahu wa taala. Oge bari urang daek tulung tinulungan, daek amal jariah, turau ku akur sabilulungan jeung pada umat satunggal umat Allah.
cek ahli kana bab agama mah atau nu ngarti kana bab bagan agama cenah para mitra sadaya. Urang teh kudu bener-bener ngalaksanakeun naon anu disebut hablum minanas wa hablum minallah. Rengse syukuran kalawana para ulama antos dituangkeun ku pribumi. Eulit sawatara menit ulama nungtutan barali kaimahna sewang-sewangan. Nu aya keneh lintang ti kersana ajengan Aceng nu masih keneh ngobrol jeung sagara sakulawarga. Ari sagara harita nyaritakeun tina perkara budak anu rek nulik. Sabab kersana ajengan Aceng naroskeun sajabati kitu nyaritakeun tina perkara asal muasana parinah tina jalan-jalan api kalajaya nu mikanya kanyisari kaya tilang jadi mau nglodaya atuh pok marsiah tumanya ka kersana ajengan Aceng. Bupi nu kitu teh kumaha mama sumuhun sapertos nu mikanya kasih nyai kapungkur jenengan aki kalajaya. Anjeunna tilem janten lodaya eta kinten-kintena kasebat sampurna henteu mohon ditampi ku Allah. Pokna bari netep kana rarai ajengan Aceng. Wallahu a'lam. Ai kangge mama teu tiasa ngajelaskeun nu leres-leres. Mungku timur mama cara kitu teh apokona mah eta mah meureun titingalian we da parantos mulih ka jati mulang ka asal mah bisa deui nyieun tinakan-tinakan. Ngan lamun ieu mah lamun aya jelema nu percaya kanu masalah kitu asupna musyrik eta teh. Jadi ceuk mama mah kitunya bodoh. Jadi lain mulih anu dipunut ku Gusti eta mah sami sareng anjeunna ngagem kana ilmu anu kararipu. Atuh bae disuna kasebut mangera dua nya nu disanggeukeun mangera dua teh ngalaksanakeun ibadah ongkoh ka Allah. Mungit kanu kitu ongkoh nu mawi kangge urang mah tos we sumujud tur takwa teh ngan hiji ka Allah. Pokona mah jadi nu penting ngan hiji Allah Maha Tunggal ngan hiji aja teh. Atuh teu kagungan putra teu diputrakeun. Bisa gedengeun ti eta urang bisa hirup sabubulu sabilulungan jeung satunggal umat Gusti. Sumujud banging ka Allah. Sing sering tur husu ibadah kersa tulung tinulungan kersa amal jariah. Nanging nya kitu dina ngalaksanakeun ibadah teh ulah katungkulkeun ibadah cul kawajiban dunya atawa cul nyiar tarekah bab rezeki. Kuring marek ibadah we saumur-umur cenah. Urusan dunia mah ditinggalkeun ulah. Lantaran urang hirup di alam dunia ieu kudu bener-bener siger tengah. Laksanakeun pancen urang di dunia pikeun neangan rezeki. Pon kitu deui urang ulah pokok pikeun ibadah. Duanana urang dilaksanakeun ngaranna siger tengah. Kitu leuwih hade eta jalma. Tibatan ngalaksanakeun ngan hiji-hiji. Nangingnya kitu. Pokona mah urang teh ulah naon teh ngadlu ku nyari rezeki. Atuh kitu deui cul kana ibadah. Mah lantaran urang boga kulawarga kudu dibayuan. Atuh boga anak kudu diurus. Pakaianana diurus, dahareunana diurus nepi ka urang teh toh-tohan poho kana ibadah nu kitu salah deui sarua. Sarua salahna jadi pokona kudu siger tengah ceuk mama ge. Saur kersa ajengan Aceng sakedik ageungna ngaparin pituluh maparina ngaluang pikeun anu araya di dinya. Atuh puguh we nu araya di dinya sakur nu ngariung ngarasa bunga ditamahan ilmu ku ajengan Aceng anu memang ilmu keagamaan urusan tina bag-bagan agama kacida perluna. Dalamun urang keur ngariung dina kaayaan model kitu karasana teh meuni nyerep. Meuni nyecep tiis kana ati samudra sanubari dibejaan dibere nyaho ilmu panemu model kitu. Itu para wargi sadaya. Janten di ayeuna mah bami urang dina riungan kitu nya. Aya nu dakwah para wargi sadaya. Eta urang kedah atuh urang teh ngabandungan para wargi sadaya. Ai ahli dakwah namina dai kitu. Teras deui nu tabligh sami-sami keneh we dina anaon teh dilarapkeun sadi dinten mah nya kitu-kitu keneh dakwah sareng nu tabligh ge dilarapkeun ayeuna mah kitu. Naon cenah ahli dakwah ahli tabligh Mang Jaya namina mubaligh kitu.
istrimu baligo janten dua nanage dilarapkeun dina kain ayeuna sami nuju nama kadinya umaja kana jalan hade nyata urang nebihan sing sakur pada melanu awon kitu namina nyaeta umaja kana jalan hate bari nyingkahan atau nepi ngaberantas kadoliman amar ma'ruf nahi mungkar kitu diantawisna para wargi sadaya. Para wargi sadaya kersana ajengan aceng sakedik ageng nama perimpi tua kalawan telami pamitan mulih jalaran waktosna netepan asar. Nyai keur mama beuki ka dieu asa beuki ngarasa bunga tur bagja kalawan teu poho negerakeun puji syukur alhamdulillah ka Allah Subhanahu wa taala kahiji mah dipaparin sehat dipaparin jagjag tur aya dina kasalametan atuh kadua ngarasa regreg ku ayeuna riung mungkulung jeung nyai katut kula warga nyai oge mama teu pohonan rendah ka Allah mudah-mudahan rumah tangga nyai jeung si Ujang masing saterusna aya dina repeh rapi sing awet jodoh diwuwuh pinangih jeung kasinugrahan lahir batin sajabati eta naon rupa pangalaman nu pait nu peuheur tur kaalaman ke ku nyai atawa ku si Ujang jeung ku nu sejen ulah rek kasorang deui cag nepi ka harita ayeuna namanya kalimah lulus rahayu berkah salamet bisi emah jaga ningge to dikersakeun ku nu maha kawasa rumpak caringin janari tengah peuting top tah hartabana emah arurus ku nyai jeung si Ujang ngan mama mihapekeun pangulasarakeun eta we samupakatna kalawan nurutkeunna ieu sakumaha bag-bagan agama atuh aya sesana tina ngabaragadan emak top keur nyai sabab mama geus teu sanak teu kadang estu suwung ku dulur mararap ku baraya lain babasaan bisa ditanyakeun ka urang dieu atawa ka kersana mama ajengan Aceh pamungkas ting mak muga sarereakah ngahampura kana naon rupa kasalahan atawa kahilapan mak ti lahir tepi ka batin bisi mak luhur saur bahe carek ti mimiti nyai ngahiji rabi jeung anak mak almarhum tug nepi ka ayeuna danya kitu sipating manusia mah teu lalaki teu awewe teu beunghar teu miskin sok aya we kasalahanana aya kahilapanana boh nu dihaja boh nu teu dihaja oge bisi mak kapohoan ngupat simuat ka kadang warga bisi anu kasabit-sabit ngaran keur leutik kasebut-sebut ngaran keur lemut atau bisi aya anu boga rasa kasinir lakuning perlampahan hampura sakali deui ongkohan mama lain ngahaja ngupat simuat atawa nyaritakeun urusan diri batur ngan ieu mah bisi samodel mah nyaritakeun ngaran Nyai Sarikaya atawa nyaritakeun ngaran si Ujang Sagara heug aya nu sarua ngaran lain nyaritakeun ngaran Nyai Sarikaya atawa ngaran Sagara nu sejen pangna etanya mama nyarita kitu teh heueuh da ngaran jelema teh boh awewe boh lalaki loba nu sarua contona samodel ngaran Ma Arsiah kapan ditu ge disarakan jenatna si Abah aya nu ngaran Arsiah teh tah sakitu sakali deui mah minta dihampura ka sarereanya bisi mah aya kasalahan ceuk Ma Arsiah rada panjang lebar cumarita ka hareupeun Sagara jeung nu sejen samalah Bas Sukri ge nyaksian atuh pokna Sagara nyambut kana caritaan Ma Arsiah sami-sami mah abdi kedah dihapunten lahir tumakaning batin kumma komo abdi mah sok ngariweuhkeun sagala rupina ka emma kalih ti kitu ngahaturkeun nuhun kana kasayan ti emma mung kedah kumaha kangge abdi ngawangsulkeun kasayan ka emma paling-paling malas kumanyatkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala muga-muga amal kasayan emma kaing magfirah ti mantenna atuh amanah ti emma nu neme diunggelkeun insyaallah ku abdi diperhatoskeun oge nu dihibahkeun ku makapungkur boh kasih nyai boh ka kersana mama ajengan mugi-mugi tiasa diangge bekal sampeureun emak di alam barja sing ngajantenkeun pangguwuh ganjaran anu sae kangge salira emak amin tema Bu Arsiah kitu deui Nyai Sarikaya jeung Mang Menon katut Bas Sukri pada nyebutkeun amin. Aduh ti Abah nyamut kana kasauran pun incu nampi nuhun kalayan ngahaturkeun nuhun kana pangangken ti Nyai oge Abah kedah dihapunten ku Nyai bere Abah ngadon ngarerepot ngadon ngaheurinan di dieu ceuk Bas Sukri mairana bari cuma 5 di barung ku amekan ngahegak semu eungap da puguh Bas Sukri kasebut kurang sehat awakna ge para mitra tur boga panyakit eungap alias mengi tur atawa asma ulah kagungan rumaos tumarumpang Abahna Nyai da abdi mah ti kapungkur oge teu gaduh hate geuneuk maleuk meuk estuning ridho lahir batin dunya akhirat
nyaan ridho lillahi ta'ala kacicingan ku abah nanyai jeung pala putra di dieu sangem paripaos teh mah caang bulan 14 lebar jalan sasapuan komo kieu ti kapungkur aya pertalian saderek nu mawitos ulah kagungan raos itu ieu ka sasaha oge temal Arsia harita teh ngajelaskeun sing sakur naon anu aya dina hatena lantaran memang para mitra dipancing ku Basukri pikeun nyarita sanajan anu sejena aya keneh picaritaeun kapaksa eureun heula sabab kapegat azan magrib di masjid lamun kapungkas teh masa kapungkas para wargi aya nuju ngobrol nuju naon ge ya azan mah tos aya azan mah liren heula atuh urang teh ngalaksanakeun ibadah salat margi katerangan nyebatkeun cenah para wargi sadaya ibadah nu pangsae-saena teh ngalaksanakeun salat di awal waktos kitu awal waktos ibadah nu sae para wargi pada melan anu sae kitu pada melan anu sae di antawisna nyaeta salat dina awal waktos begitu anu adan langsung urang bebersih para wargi teras abdas atanapi wudu tos kitu urang ngantos naon teh nu qomat kitu sabada nu qomat urang salat berjamaah mangga para wargi sadaya atuh cenah teu bisa ka masjid di imah teu naon di imah oge para wargi teu tiasa ka masjid berjamaah bade di bumi berjamaah ge tiasa atuh dai salat berjamaah para mitra duaan ge tiasa atuh kitu eta si mangna cenah jadi imam bina janan makmum duaan ge cekap ku duaan ge para mitra cekap ukuran salat berjamaah nyaeta nincak kana harkat 27 derajat kitu jangan teu kedah seueur duaan ge tiasa di bumi mung anu dijelaskeun tadi salat anu atanapi ibadah daripada melanupang hade-hadena nyaeta salat di awal waktos ngaso heula para wargi ngaso para wargi kaum dangu sanajan nu sejena aya keneh picaritaeun kapaksa eureun sabab kapegat ku azan magrib di masjid lamun kapungkas teh masa kapungkas nu akhirna sagara jeung Mang Menon tarurun init ka masjid nu maksud rek ngalaksanakeun ibadah salat magrib nganu teh init ka masjid teh lintang ti Basukri sabab boga panyakit eungap manehna salat di kamarna samodel Maharsiah jeung Nyi Saritaya cang sakieu para mitra kaum dangu sadaya pamungkas ti watatang cenah para mitra sareng Mang Jaya oge cenah ti studio atuh kasbri kaum dangu ulah kirang ngahapunten bok bilih aya kirang tata kirang titi kirang duduga peryoga bilih aya nami kasabit nuju alit kasabat nami tos dewasa oge kasinir lakuning perlampahan sakali deui mugi agung cukup lumur jemar sihapunten nu kasetuhun angin mudah-mudahan we jalan ieu cariyos sasireun sabeunyereun malah manar aya pulunganana aya picontoeunana atuh para mitra khususna Kang Mang Jaya sareng Watatang umumna kangge para kaum dangu sadaya itu diantawisna para wargi sadaya ieu dongeng judulna Saur Karuhun tamat dugi ka dinten ieu dina bagian ka-72 insyaallah enjing urang teraskeun ku dongeng anu sanes para wargi bilih naroskeun cenah sujang jadi kitu cenah ieu nama kitu jadi bodoh cenah pan baheula teh jago hebat elmuna parang leungit para wargi narika tarung sareng Eyang Kalajaya leungit elmuna kitu harita teh para wargi janten narika tarung sareng Eyang Kalajaya leungit elmuna aku hebat na ilmu Eyang Kalajaya nepi ka bisa ngamusnahkeun na ilmu sanes nah ya dongeng ayo dongeng teh atuh di hade-hade sangkan saya di alus-alus sangkan payus atuh para wargi sanes kirang sono atuh para wargi atuh sono namana taku mung nenda jemar hapunten ti para wargi dina mang dongengkeun ieu dongeng seueur lepatna nenda hapunten ti para wargi sadaya atuh kasbri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun sakali deui mangga mugi-mugi urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan urang enjing tepang deui billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.